Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui geblig geblig geblig. Harita eta buta teh beuki deukeut leumpang ngadeuketan ka Julpikar. Suara leumpangna disada gegebligan serta leungeun anu ranggoas tembong ngalogodor ka hareup. Tapi samemeh leungeun eta buta antal kana badan Julpikar. Guak guak. Eta buta teh ujug-ujug ngagoak. Awakna asa ditembrag ku sinar bodas anu ngagebur hurung mungkus badan Julpikar. Leor seak. Orai sanca teu cicing nyuruntul maju bari buntutna meta arek melit kana badan Julpikar. Tapi sameme buntut eta orai sanca melit, ngadadak buntut orai teh buntung jadi sabaraha bagian dipapak ku gulungan sinar bodas anu meuleun Julpikar. Awakna tuluy ngalumpuruk taya nyawaan, getina muncrat tuluy ngiles. Maung belang jeung macan kumbang tembong jiga anu marhemir. Mun cara dijelema mah hatena mimiti seber nalika nyaksian kana naon rupa anu bieu kajadian. Buta jiga nawe terus meupeus geuyak sabab maung belang jeung macan kumbang ujug-ujug dirawu kabehanana. Sarta set kalawang judak kedebut gaur les. Maung belang jeung macan kumbang teh terus ngariles marulang deui ka nagarana sanasib jeung anu sejena. Sarta durugdug buta teh terus ngadurugdug lompat bangun meakeun rasa kapanasaran meureunan arek neunggar kana dada Julpikar ku sirahna. Tapi sinar bodas anu mulan badan Julpikar harita sakilat langsung mapag eta serangan buta. Atuh buta langsung ngagoak bari ngajonggal ka tukang. Awakna ngiles terus kayan di eta tempat jadi simpe. Angin anu tadina ngaguruh ngadadak leungit. Sinar bodas anu mulan awak Julpikar seutik-seutik tuluy ngaleutikan. Tungtungna mah les. Haseup ipis teh ngiles. Julpikar beuki ngarasa kana badana aya geteran kakuatan nyaliara kana sakujur badan. Unggal ujian mampu diungkulan kituna teh. Nandakeun Julpikar nambahan kakuatan kasaktena. Oge nambahan daya tahan badana katut tanaga lapisanana. Selang sabaraha menit ti harita ku Julpikar ujug-ujug katempo aya lautan seuneu ti hareup datang lir cai caah dengdeng. Eta lautan seuneu ngalentab arek nyapu sabudeureun eta patempatan sekaligus rek ngahakan kana badan Julpikar. Tur saterusna awak Julpikar dikuriling ku seuneu. Malah awakna oge sarua kabulen ku eta seuneu. Jeung nya oge karasa panas henteu ngajadikeun Julpikar cengkat tina tapana. Tetep tagen teu kapangaruhan ku eta kaayaan. Awak Julpikar henteu tutung, henteu renghek, anger we beleger. Sanajan seutik gedena aya pangaruhna pikeun Julpikar. Lambat laun timbul hawa tiis tina jero badan Julpikar. Ngalawan hawa panas tina eta seuneu, ngajadikeun rasa panasna mimiti ngorotan. Leutik beuki leutik malah seuneuna oge tuluy ngaleutikan. Pas we eta seuneu teh pareum. Nalika ngadadak datang umpalan cai nyapu geburna seuneu anu ngalentab-lentab.
Lebah dia Juru Pikar ingat bakal ngalaman kakeunaan ku cai umpalan dina puncakna ujian. Awak Juru Pikar harita laput kakeum ku eta cai anu umpal-umpalan. Eta teh mangrupa tahapan pamungkas pikeun ujian pikeun Juru Pikar mun gagal nya camal elmuna. Eungap ngeueum dina jero cai teh. Tapi Juru Pikar usaha sateka pola sangkan jadi kuat nahan napas lila dina jero cai. Geteran batin terus mere wewengan ka Juru Pikar. Sapapanjang keur tapa sangkan gancang ngarapal ajian insang sataji. Ngarah mampu nahan napas lila dina jero cai. Malah mandar jadi ngaliwatan pori-pori kulitna anu timbul keluar asupna hawa. Sanajan teu gampang pikeun Juru Pikar ngalakukeunana, sabab museurna kakuatan teh kudu museur oge pikiran. Hawa tiis tina eta cai bet nambahan camewek karasana kawases. Mun taeun mah bakal beku urat satulang sandi oge nya kitu getih tumrap kana jasa di alam nyata. Sadar kana kaayaan, Juru Pikar gancang ngawatek ajian sarining geni bumi guna keur miceun hawa tiis. Raga badagna Juru Pikar ngageter bari ngebulkeun haseup ipis tina mun-munanana sarta tina liang taneuh anu dipake ngubur awakna teh. Lila-lila beuki lila haseup teh beuki ngandelan nutup sirana Juru Pikar anu antuk nama di alam tapa. Juru Pikar teu kuateun nahan puncakna eta ujian. Lir aya anu metot, awak Juru Pikar langsung molonyon tina liang pakuburan sarta ngabelesat ka luhur milepas sarta jungkir balik di luhur sabaraha jumpali seteng jelit-jelit kejelig. Sarta saterusna mah awak Juru Pikar ngagejlig ka handap. Dua dampal sukuna nalika napak kana lemah teu nimbulkeun sora saeutik-eutik acan. Kajeun regang awi katincak oge tetep jempling teu nimbulkeun sora. Eta hal nandaakeun elmu pangenteng badana Juru Pikar geus tepi kana tahapan puncakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk Juru Pikar ngucap muji dumeh tapana rengse. Abah, sakedap deui abdi mulang baris nyanda kabagjaan tiasa reuy mumpulung sareng Abah kalih ambu. Ceuk Juru Pikar ngarasa bagja taya hinggana. Lugina hate atuh Juru Pikar terus daku satengah sujud muji syukur ka Yang Agung. Sumrah diri ka Yang Widi, sumrah raga kanu kawasa. Tur sanggeus kitu Juru Pikar cengkat dina lengkah-lengkah anu pasti arek mulang ka lembur. Kusabab tapate bari puasa. Atuh katempo awakna Juru Pikar jadi ceking, pipi kemong. Wajar mun begang, puguh 40 poe 40 peuting teu dahar nanaon. Nalika keur lempang kitu, rentang-rentang aya nu lempang tiluan muru kalebah eta tempat. Saha deui atuh pamiarsa lamun lain Aki Ruminta, Ambu Ruminta, Katut Larasati alias si Malaka Bodas mah. Saha itu anu nuju mapah wa Aki? Salirana meni alit, tapi kereutan rupina mah abdi masih terang. Sapertos Juru Pikar wa Aki. Cek si Malaka Bodas anu memang jarakna geus tereh deukeut Pak Amprok. Jadi KBOG langsung nyaho saha nu keur lempang. Pon kitu deui Juru Pikar apaleun saha nu keur lempang. Abah, Ambu, iya abdi Abah, Ambu. Juru Pikar setengah lompat bari ngagorowo. Ambuing, anak Ambu. Ya, Picu, iya Ambu kadieu. Ambu Ruminta nu harita langsung mapak deh tuluy silih rangkul bari rambisa. Ambu, damang Ambu. Alhamdulillah anaki, Ambu sehat. Kumaha hidup tapat teh, henteu loba gogoda. Kelaanan Ambu, kelaanan. Nanya kitu mah geus dimangke. Bagea cu bagea,
lulus gening hidup teh tina tapa teh jalu. Aki Ruminta nalika geus deket langsung ngarangkul ka Julpikar di barung ku hate anu bagja. Alhamdulillah abdi lulus Pak tina sagala ujian kersaning Gusti anu marengkeun bah. Bagja anak abah. Badag lembutna oge nya. Cek Aki Ruminta deui bari marancahan anu karak mulang tangtuna oge. Leso tina rangkulan Julpikar ret ka si Malaka Bodas anu kabeneran keur neuteup ka dirina. Saha eta teh jiga Larasati? Muhun Kang, ieu abdi Bagja urang tiasa riumung pulung deui di dieu Kang. Oh Larasati, nuhun tos mapageun akang mulang di patapaan. Julpikar kitu teh bari ngarangkul ka Laraspati. Sami-sami Kang, walon si Malaka Bodas pondok. Julpikar bari ngalepaskeun rangkulanana ka denge tumanya. Kumaha Bi Emi iberna ayeuna bah? Sehat? Maguru maguru. Si Malaka Bodas karagok jeung asa-asa nalika rek ngajawab. Aki Ruminta surti gancang harita ngawalon. Bibi hidup mah aya Cuk, ngan peda ayeuna keur eueuh di lemburna. Nah kamana hari Bi Emi abah? Bibi hidup kiwari keur aya di hiji tempat anu can kungsi kanyawan ku abah. Bibi hidup teh tina pati tapi engke ngobrol nanya cuang di mah we ngarah laluasa. Ayo urang ngeureuy lempang pikeun mulang ka imah engke si amurek ditita masak pasakan anu ngeunah jeung nyadiakeun hidup buka puasa 40 poe 40 hiji peuting dina patapaan. Kang tu lapar jeung haus eta awak meni begang bakal jadi hikmah tur barokah gerajang. Amin bah, amin. Geus kitu mah opatanana harita lalempang. Julpikar dikaleng ku Aki Ruminta. Lempang ngarendeng jeung si Malaka Bodas katut Ambu Ruminta. Tur leuwihna ti kitu, Julpikar sanajannya ari beuteung mah saeutik gedena ngarasa lapar. Tapi daya tahanna munggu luar biasa, jag-jag teu lungseh. Sakitu 40 hiji poe lilana awak dikubur jeung teu dahar-dahar. Harita lempang saperti biasana we henteu katempo anu lungseh. Harita kayan alam teh geus pulih ayeuna mah. Eueuh angin puyuh deui. Sanapina ka lembur, Julpikar jadi bahan perhatian warga jeung anu ngabagiakeunana. Aduy, Aday jeung Odoy terus ngawaranohkeun diri. Tur sanggeus kitu limanana terus ngarobrol nanggap pangalaman Julpikar. Kituna teh Julpikar geus bebersih mandi jeung disalin baju. Sedangkeun Ambu Ruminta mah jeung Larasati alias si Malaka Bodas laju ka dapur pikeun nyangu jeung masak. Aduy harita teh anu kadenge keur nyarita ditujukeun ka Julpikar. Akang Bagja ieu tiasa pendak sareng putra Ki Ruminta anu salima ieu janten guru akang. Ada jeung Odoy oge teu kaliwat harita milu cumarita. Salajengna kumaha pangalaman ieu teh? Akang tiluan oge ngaraos panasaran ieu teh. Hoyong terang kana pangalaman ai salami nuju tatapa. Mun ai enggal geula carioskeun atuh. Kumaha salajengna eta lalakon teh ieu? Kabehanana Aduy jeung Aday katut Odoy nyarebut ai ka Julpikar teh jeung ngaakangkeun. Da sabab Julpikar mah puguh masih sahandapeun maranehna umurna teh. Tuh nya, jang Adoy, jang Aday katut jang Odoy. Oge pada panasaran geuning kana lalakon hidup teh kasep. Sok geraguar ka inya, abah oge sarua panasaran kana carita hidup teh jang. Mangga abah, ayeuna urang nyobaan di guarnya lalakon abdi salami abdi tatapa. Mung khusus ka Kang Aduy kalih ka Kang Aday sareng Kang Odoy.
da margi abah mah bakal tos uninga sateu acan abdi nerangkeun oge. Tah janten kieu ye Kang Adoy, abdi salami tapat teh seueur pisan gogodana, seueur titingalian anu mata keung, seueur juri nyiliwuri ngisi kudi, loba setan narembongan, juri hulu mata buntu laku, kunti pating cerihil mata kukurayeun bulu punduh, buta ngagega grek nyasaak awak, kongang mah jiga nu hayang ngalegleg ka abdi teh Kang. Nganku kapancegan hate abdi jadi kuat narima eta gogoda, henteu ngacir henteu lumpat, keur mahese lumpatna oge da awakna di ruang. Leungit anu kitu torojol rupa-rupaning sasatawan anu loba model jeung rupana. Mun ras mah teu inget nuju tapa, abdi teh hoyong uih deui we karorompok, sieun dilegleg maung jeung buaya cakeng. Reg Julpikar eureun heula nyaritana, regot heula nginum cai herang asak dina cangkir. Aduy Aday jeung Odoy tetep jarempe can waka waranieun nyarita deui, sabab ngarti Julpikar can anggeus dina cumaritana. Akiru minta antang we ngalepus udud daun kawungna. Tekung silila Julpikar nuluykeun deui hanca caritanana. Tapi kusabab abdi pinuh kayakinan dina hate, sagala anu ngagoda perasaan teh sirna diteureuy ku tekad anu kuat hayang bisa neuleuman elmu. Atuh rupa-rupa pangalaman lumangsung dina patapaan dari hiji kanyataan anu kudu disanghareupan. Tur berat pikeun ngalakonanana nyaeta dina poe ka-28 upami telepatna. Abdi teh disampeurkeun ku Mojang bari di tataranjang di hareupeun pisan. Eta Mojang teh ngagoda ngajak teu bener ka abdi anu meh hampir we luput poho kana kayaan. Kagoda ku eta Mojang. Sok we bayangkeun lelaki mana atuh anu kuat digoda ku Mojang anu teu make baju bari geulis deui Mojangna. Akang tiluan bakal kuat atawa moal mun digoda ku Mojang teu make baju aya di kieuna. Ngahudangkeun birahi kalakian jabari Kang. Nya tangtos moal kiat atuh yi. Bakal moal kuat. Komo akang anu sifatna jalma masih didikeuneun. Bolos strong teh dasar keimanan. Nya tinang tos runtuh kasadaran akang oge mun ngalaman kawas ayi mah digoda kuno geulis nalika keur tapa. Dupi Kang Aday sareng Kang Odoy kumaha? Kiat nampi ujian seperti kitu atawa moal Kang kira-kirana? Nya tos moal kiat atuh yi. Akang mah teu kada ditaros deui, isin ngawalerna lah yi. Mohon duh yi, janten isin ditaros kitu ku ayi teh. Datos uning atuh, akang mah pantar kieu. Bujeng-bujeng tahan ujian anak. Dalah tapana we oge taya bakat akang tiluan mah yi. Dina diri manusia mibanda kakurangan jeung kalewihan masing-masing Kang. Moal aya anu teu bisa mun tapa dicobaan mah. Mohon leres pisan yi. Tah eta Abah ujian anu berat pikeun abdi teh diantarana. Tur meh-mehan gagal ngalakonan tapa teh Bah. Akiru minta ukur nembalan ku seuri. Aya deui ujian tapa teh Bah. Ieu mah mata kreuwas. Di antarana ku kadatangan ambu anu kayaanana baloboran ku getih. Eta ambu teh sumping minta tulung ka abdi. Jeung eta kajadianana teh nincak dina poe ka-35 upami telepat mah. Eta wujud ambu teh teras minta tulung ka abdi. Nya balukarna teh meh we abdi batal lantaran rek cengkat tina tapa dina can waktuna kudu hudang. Mangkaning tos jauh tapa teh tang Tuhan eul mun batal teh mah Bah. Terus kumaha deui eta Jang? Gogoda pangberatna di antara nu dua tadi aya deui henteu? Aya Bah. Nyaeta diserang ku gorombolan jurig dina salami 3 poe 3 peuting dina
petingan-petingan panungtung bah. Lain ukur dina peting walasan, lain ukur dina peting walasan. Eta jurig naremongan teh nya. Muhun eta sabangsaning jurig. Jol deui bosan ningalikeun abah. Mimiti nama keung jeung sieun. Ari tos pindang mah ngadon bosan we anu aya ningali jurig deh bah. Aduh, mun akang na bisa sape oge bedo tah tapat teh ji. Bener teh doi. Dai. Lain ngadon maralohok kitu sia teh deuleu. Odoi mah lain kuna naon ieu teh. Tapi ngabayangkeun teh jurigna kumaha eta. Tada teuing barai deui mun kudu nempo jurig anu kararitu eta ieu. Dina kayan keur kitu. Eleuh, waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.